Duh, Jang. Iya keur ngomean ieu calung loh. Geus bulukan lain ka saha teh. Hah? Wah, kunyalira abdi mah. Mohon ngomean huntu ge kunyalira apa abdi mah. Lumayan 2 juta. Lain weteh deui. Nu ieu geus belel gitu. Siap. Sanes oh calak. Apa dia teh sanes calak? Kade nitip nomor 7. Nya. Mohon kade nitip nomor 7 kangge Jawa Barat Ciparai nya. Pan eta nya. Kade artosna mah kangge Kang Abil Jatnika. Engke we di TF-keun ka abdi kitu nya. Nitip kok tangga eta nya kaping eta kaping 14 nomor 7 kali nitip Ciparai amankan. Nya gambarna teu aya deui eta mah. Ngage kacamata kitu. Raja Kosipa Yayan Jatnika, Abah Yayan Jatnika, cos. Nomor 7 partaina Partai PAN. Beres lah ditransfer ke ku Abilnya, cek Abil. Dehem ah. Siap. Keprok lah tuh keprok. Siap. Abuskeun kana TikTok aing. Siap. Cep boy. Ngetes lah ieu. Bisa aing semua. Oh, siap. Sebelah dia. Benar. Henteu saya teh ditakoh baik. Nah disada. Oh sasana. Hona gede teuing. Cik sekali deh ya. Kumaha teh? Teu bareng perhatoskeun saya perhatoskeun. Cik. Tah. lain dikeprek hiji-hiji teng gitu nih. Geus halus geus lah. Era yang Mang Pele lah. Elah. Aduh. Eueuh dewek teh kitu nya. Astagfirullah. Beda seniman jual diikat ini. Lain mang ieu teh ku sabab naon cing main calung deui teh. Naon hahargaan ayeuna teh beuki mahal. Cabe mahal, beas mahal, minyak mahal. Nepi ka harga pamajikan mahal ayeuna teh. Harga skincare-na 2 juta sabulan. Heuh hayang glowing padahal make minyak kalapa ku aing ulut gorengan padahal mah. Sia teh. Eukeun bae atuh da ayeuna kumaha zaman geus zaman edan bener mah. Oh, zaman edan ayeuna mah lah. Mata kabeh ge ieu lah sok emut ka ieu ka Abah Darso da fenomenon. Almarhum kapungkul ngepens pisan abdi muka eta tuh. Nya hoyong ieu dicalungkeun nya. Mang Oboy siapa? Zaman edan teh geuning kan. Nu nyanyina Mang Sepal abdi mah instrumen saja instrumen. Sok. Gaskeun nya. Pangkatan. Treng tetek. Ya, siap balikan nih. Yuk. Ceuk saware ayeuna teh zaman edan. Hahargaan naraek teu katahan. Minyak tanah gas LPG kitu deui kadaharan. Gaji leutik teu imbang jeung kabutuhan. Mun di imah pamajikan ngabaudan. Mata pusing kana sirahnya nyautan.
10.000 demahi paket tiluan keur nombokan kapaksa nyiar injeman iraha nu di luhur hirupna rek siga kuring ngarah ka rasa lieur 7 kuriling geus puguh kuring mah hirup tacan manggih ka senang ngan ukur bisa ngalamun bari nyawa aya BLT kuring mah henteu kabere beas raskin teu kabagi malah ngasin hirup nu ripuh beuki ripuh nu senang beuki sarenang bener ceuk batur zaman teh beuki edan cok skill teh temongkeun skill lesot euy ceuk saware ayeuna teh zaman edan hahargaan naraek henteu katahan minyak tanah gas LPG kitu deui kadaharan gaji leutik teu imang jeung kabutuhan mun di imah pamajikan ngabaeutan matak pusing kana sirahnya nyautan biaya 10.000 temahi paket tiluan keur nombokan kapaksa nyiar injeman iraha nu di luhur hirupna rek siga kuring ngarah ka rasa lieur 7 kuriling geus puguh kuring mah hirup tacan manggih ka senang ngan ukur bisa ngalamun bari nyawa aya BLT kuring mah henteu kabere beas raskin teu kabagi malah ngasin hirup nu ripuh beuki ripuh nu senang beuki sarenang bener ceuk batur zaman teh beuki edan